batal-batalkan rencana-rencana nunduk ke hotel geus ka booking hotel di Karangbolong batalkan beli hotel nabak nu jelas lagi saya tulisanana di Lauhil Mahfuz per detik per menit per hari per minggu per bulan teh nu mentak rarempan besi urang dicabut nyawa kabeneran urang keur boga tujuan lain aya dina ridho Allah urang keur kabeneran rekreasi hura-hura keur kabeneran ulin teu pararugu di dinya nyawa datang masyaallah ai kitu mah urang teh keur umrah urang keur munggah haji urang keur silaturahim atawa urang keur ngaji mah komo beuh billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa zakatu kulli hayawan lan utawi nyembelih saban-saban hayawan qadara alaih kang kawasa ya wong ingatase zakat iku biqat'i kullil hulku tetep kalawan nugal saban-saban hulkum atau sakabeh hulkum wa huwa lan utawiya hulkum ta makhrajun nafasi wal mari iku ungguan metune napas lan mari wa huwa lan utaya hulkum te makhrajun napas iku ungguan metune napas wal mari ilan marine wa huwa lan utaya mari te majral ta'ami iku ungguan lumakune papangana wa yustabulan dan sunahkeun qatul wadajaini apa megatkeun otot roro wa humalan utaya wadajain irqani kurat roro fisofatil unuki ing dalem latar lorone walau zabahu lan lamun nyembelih yasiwang ing hayawan min qafahu saking gegetok hayawan aso maka dora kaya siwong nolena ambe ulah narundutan kadarana sia teh kabeh lain nundutan kerek ieu mah jameureunnan kahujanan tadi di jalan keur teu boga ongkos tukang uduk nutup bajuna mah jadi narundutan kabeh tinggal marawa anggel bae ka dieu pailas rahmat kalamun ngagakeun ya si itu pakatalul guma maka nugayan si ong alul guma ingul gumal mayalan marini wabihilan ikut tetap kalawan hayawan hayatun mustaqiratun utawi hayat mustaqirah atu halam maka halal ya hayawan wa ila wa ilham yusri
falahala wa kadzalan iku kaya iki zabahu bin kopah idkhalu sikimin teh manjingakeun lading bi uzuni salabin kalawan telingane salab wa yusanu landan sunagna ibilillah pannah anta wazibu baqarin wa gunam min lan zibu baqarin lan gunam wa yajuzu aksu lan wala ngopo sebalike perkara lan wenang opo sebalike perkara. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah. Walaupun suasana mendung, tetapi hati tetap tidak mendung. Hati tetap cerah. Insyaallah. Henteu kagoda ku suasana rekreasi. Batur mah ka Karangbolong, batur mah ka Puncak, ka Lembang, ka Bali, nu ka Singapura. Wah, macem-macem nu ka Yavan, ya Allah, Holland, Bakery. Coba uragot tapi alhamdulillahirabbil gara-gara nama teu boga duit. Hiburan jera urang gacilongok bae jagana geus macet teh. Tapi lain kitu asli nama duit mah diayakeun aya, dieuweurkeun eueuh. Duit mah gampang, tapi iyalah kekuatan iman. Beuh budak, murigak bulu aing ngadengin lagi. Nu jelas lagi saya tulisanana di Lauhil Mahfuz per detik, per menit, per hari, per minggu, per bulan teh. Nu mentak rarempan besi urang dicabut nyawa, kabeneran urang keur boga tujuan lain aya dina ridho Allah. Urang keur kabeneran rekreasi hura-hura, keur kabeneran ulin teu pararugu di dinya, nyawa datang masyaallah. Ai kitu mah urang peker umrah, urang keur munggah haji, urang keur silaturahim atawa urang keur ngaji mah komo beuh. Haji Pendi cenah paeh. Di mana paehna? Di lapangan bola. Keur naon? Keur mamaca. Aya mamaca di lapangan bola. Tah, eta kumaha maksudna? Yelah diperhitungkeun maksud urang lah, cek ulama geus kolot mah besi suul khotimah. Nauzubillah min zalik, geus kolot mah geus mendingan randapan diri urang teh beuh keur ngora teh baheula acak-acakan aing geus kolot kieu malah geus babalik ka Gusti Allah dibeakeun umur aing deuk pake ngabakti ka Gusti Allah. Pepeskeun tah TV ganti lain bebeneran ganti teh lain ngelanti baheula nonton TV jasa kikieuna bae horengan kumaha lamun eta nonton TV teh kaitung loba jasa haji poho ka Allah goflah teh ngaranna beureunnan ditimbang amal aing goflah loba jasa ampura Gusti geus teh hayang-hayang umur geus kolot ti Gusti lah
disampurakeun abdi Gusti baheula popohoan ka Gusti teh geus kolot pak kitu ulah haju boga rencana segala naik kuda di puncak dulu budak ngora make kacamata hidung lepis hidung kaos hidung sepatu hidung jurig bener mah nurutan goblok bener mah aki-aki tolol aki-aki mau ulah kos kitu geus bebejakan ini dan ini urang malah geus kolot geus atuh urang merekreasi di hareupeun imah bae nya tu aya warung urang ka warung mah ngahutang yu lain tobat gedean hutang tah jadi urang nyadarkeun diri anu bisa nyadarkeun ka diri urang kecuali urang anu karunyaeun ka awak urang kecuali urang karunyaan atuh awak urang teh jak kena bontot rokok bae ge panas seun kembang api bae ge panas kumaha engke di akhirat masyaallah ulah coba-coba geus urang nyadarkeun diri urang ku urang nyadarkeun awak urang ku urang eueuh nu karunyaeun ka urang kecuali urang urang sadarkeun awak geus nutur-nutur hawa nafsu malayang geus anggeus tah etalah kunci kesuksesan jang akhirat adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bersyukur minggu ieu orang bisa kumpul ngaji sakumaha biasa. Sanajan batur mah nu kakaler ka tidul kawetan ka kulon. Wallahu alam minggu hareup mah wallahu alam. Ieu mah minggu ieu beulanan. Minggu ieu mah urang alhamdulillah aduh boga rencana teh kiai isin aja minggu hareup aing degaan ulah isin ka jelema mah ka Allah goblok sia isin mah isin ka kiai kos nyahueun bae cenah urang boga rencana ka Allah tolol ka aing mah sapira aing atuh teh batal-batalkeun rencana-rencana nunduk ke hotel geus ka booking hotel di Karangbolong batalkeun beuli hotel nabek tah mendingan ge urang ngobrol jeung Allah bae melalui bahasan ulama kadengena mah ieu teh bahasa ulama hasil ijma padahal ieu teh urang keur ngobrol jeung Allah. Allah ngainstruksikeun pepencitan melalui Kangjeng Nabi. Diuraykeun ku para ulama, dikitabkeun urang keur ngadengekeun urayan-urayan eta. Ieu teh keur ngobrol jeung Allah. Aslina mah urang mantap kudu sopan tungkul. Bagus ngobrol dengan Allah kan ulah robah-robah mun aya mah tihang nyedekeun kadinya tanggeurah cenah kieu bang urang geus ada nudutan tungtung mah beringas deui bae atuh masing-masing bae sih tu mana-mana teh jelema anu sare bari ngaji teh kan sarua jeung kieu ngomong teh nyayomkeun kiai kiai kena ngocoprak bae aing mah aing ge dieu geus masing-masing bae panjel bas teu sopan teh goblok lah sada teu kadeulean ieu mah di luar leuwih teu sopan di luar mah tah mah leuwih biadab ambok tapi ulah kehalangan we hes bae masalah. Oh masalah, tawangan ngomong doang teman. Itu benang ngomong sih kunaon. Hewan anu normal
lain hewan boroan di leuweung di gunung, lain hewan anu ngubrus, hewan normal. Mun hayam-hayam kampung, domba-domba kampung, muning sapi onta nu biasa diangon sabihara-sabihari. Cara mencitna ieu tah. Zakatu kulli hayawanin qadaru alaih. Ari cara mencit sakabeh hewan, setiap hewan anu mampu dipencit lantaran normal, lain boroan leuweung gunung, lain nu ngusruk nu biasa we sabihara-sabihari. Nah carana teh eta adalah biqat'i kullil hulqumi, megatkeun sakabeh hulqum. Jadi cara mencit hewan kulit teh kul jame teh. Jadi kulu pardin-pardin hewan naon bae? Manung, ayam, domba, embe, sapi, munding, kebo. Beda munding jeung kebo. Beda zaiti. Ai kebo mah urang lembur. Ai munding mah rada kota. Teh, pokoknya setiap hewan anu mampu dipencit dengan normal, cara mencitna nu sah biqat'i kullil hulqum, megatkeun sakabeh hulqumna. Naon hulqum? Ai hulqum teh makhrajun napas, enggon bijil napas kaluar ka jerona. Tikoro mun urang mah hulqum. Wa antum hina idzin tanzurum, ay wa antum hina idz balagatir ruhul hulqum. Tikoro makhrajun napas. Nomor kedua mari biqat'i kullil hulqumi wa kullil mari. Naon mari? Mari teh huwa majrat ta'am, nggon leumpangna kadahara. Tah jadi dihayam aya hulqum tikoro, aya mari nggon leumpangna kadaharan. Beda ari hulqum mah makhrajun napas, paranti kaluar asupna napas. Ari mari mah kaluar asupna, kaluar nggon leumpangna kadahar. Mantak mun hayam teh mun hayam cekel tah tungtung nu deukeut kana sirahna kana huluna pencet kahareukeun teh. Ta eta anu di tengah eta kaluar asupna, eta nu kitu ngaranna mari. Ieu tah nu paranti kaluar asupna napas ieu ngaranna hulqum. Ta eta teh dipencet ka hareupeun set. Keureut sakaligus geura ku urang geus ngumpul tadi hareup. Set ngumpul tinggal sret sakaligus pegat kabeh. Nah, gua mah dicontohan bae mun epeso mah Haji Pendi urang pencit. Contoh doang mah contoh. Contoh. Sakana mun teu dicontohan mah. Contohan. Nah, kaharepkeun lamun henteu dikaharepkeun eueuh masalah. Ngan pesona nu kudu di puter-puter. Kotok huluna ulah sirahna. Sirah ai ka kotok sirah. Ai ka jelema hulu. Eta kan tibalik tuh pas kitu gara tibalik aseupan.
Aduh eta sirahna cekel cepeng sirahna beuh sopan jasa ka kotok be cepeng sirahna. Ati ai hulu sia teu make kopiah. Kumaha lalakona. Tah eta hese ngobrol jeung urang kampung mah hese. Mantap cek Gus Dur teh cek Gus Dur jelema teh teu persportif. Teu sportif cek Gus Dur. Kumaha? Tah coba lamun aya kotok ngising. Kotok ngising. Tah. Eta naon eta? Tai kotok. Nusa kotok tai kotok karana. Jadi aku isuk pake to isukna ngendog dirinya kotok. Eta naon eta? Ndog cek eta. Nusa anu aing tolol teh. Gus Dur pisaan bae. Aing kan ndog lah di aku aing tai kotok mah. Piceun tai kotok. Nu ngaku tai kotok. Piceun cek eta. Isukna ngendog dirinya. Kok. Itu apa itu? Telur siapa? Saya. Goblok keluar ti bujur-bujur kotok eta kene. Tapi teu sportif ta eta pamarentah Indonesia teh kos kitu Cak Gus Dur. Cak Gus Dur teu sportif. Lu ngaku tai kotok lah piceun. Di kamasankeun ieu nu saeut, nu tai kotok, piceun. Endog da bebeu. Bila perlu mun eueuh jelema mah di kantongan ku sorangan. Geus bae. Tah eta teh jelema hawak nu kos kitu. Atuh pasrahkeun deui ka kotok. Eta naon? Endog kotok. Bikeun deui ka kotok. Ya tok, ya sia tok ya. Eta jelema. Bisa ada maknana luhur. Maknana teh luhur. Keluar di bujur kotok eta kene tapi ketika nu teu bermanfaat bahkan izin jelema kabeh udah ngaku nu kotok bae kabeh tapi di mana aya manfaatna nu kotok ge di aku bae nu urang ribut malah eta mah kotok aing geus dog ge nu aing bunuh aing ribut hampir nyana gelut silih bunuh gara-gara endog kotok. Tapi itu mah tuh tai kotok eueuh nu silih bunuh. Oh, daek sia tak loh jang sia. Gus Dur bisa ya Allah, ya Rabbi tangis aya Gus Dur. Ye hayang. Kemudian cekel kurang huluna mun masjid. Lantaran henteu dikahareupeun, teu dikumpulkeun pesona be kurang nu seukeut. Digeresakeun lantaran lamun digeleserkeun kitu teh ngan hulkumna doang nu beunang. Puterkeun ka dieu belah katuh set belah kencan. Tah lamun geus putus kabeh. Zakatu kulli hayawanin qadaru alai biqati kullil hulkum. Ti corona pegat makhrajun napas wal mari majratu amna pegat alah ya aya nu mencit kotok baheula di dieu ngaranna Haji Ayub Jawara mantan boga kotok jalak beureum dipencit kunyana pegat hulkumna pegat marina pegat tapi eta kotok masih kene sasada kene masih kongkorong bari geus tapi biasa bae leuleumpangan asana meureun kotok boga hizib dasor baheula teh teu pae itu buat kan punyana sajam 2 jam endahan babarengan jeung bikang. Tak kotok jago biasa bae gitu. Ya Allah, anjingna ge teu seurian. Model kotok. Kotok adu teh kos kitu, kotok adu kan sok dipautan. Pale dijangka. Eta kejadian kotok adu dipeunjit. Sapoe sapeuting hirup teh. Ya dibawa kan ka di Ka'bah. Waalaikumsalam. Jadi bawa kotok, oh iya, geus dipeunci tapi hirup bae kudu kumaha ieu? Manya aja kawan. Coba dikaharapkeun ka heueuh jadi ieu. Mari nangis pegat kabeh
hulkum nages pegat kabeh pegat bae tapi besi kene kieu bae anu ukuranna kamari deuk ngadahar daging kotok eta teh eta daging hayam atuh teu jadi mencit deui nu sejen ya eta mah hirup bae nah eta kan lamun diangsongkeun ka urang ieu si kumaha hukumna kiai nu kos kieu tah ji cek urang can manggih ja kos kitu mah ada dikumahakeun ieu mah geuning aduh ieu teh dipencit geus dipencit eta kumaha teh eta kan jarang terjadi tapi aya nu kos kitu aya sakali geresel pencit putus hulkum putus mari paeh biasa sama kos kitu ieu mah henteu nah sakabate pencit deui bae pangeus rek pan lain teu meunang mencit 2 kali mencit anu ieu mah naukidan lantaran geus sah sama pencit bae coba naon anu dipencit sumpungkeun habak oh kitu cenah mencit 2 kali sote nu can sampurna disampurnakeun teu sah ieu awal geus sah mah nu kadua mah tah sakadar taukid ngaranna kadengkeun bae pencit set Nagolepak atuh. Wah nangtungna atuh jeung huluna geus eueuh. Tah eta boga ilmu kula keleutik tapi eta kula keleutik masyaallah. Pernah terjadi santri dipeti. Ngudangkeun kula. Udah, enak, kotok. Kotok 1 geus bae omong. Santri bisa ada terima gitu teh tebelam aya kolongan cokot gitu sak aja bisa ante rek sasada deui bener bisa maling teh naon teu sasada tak kotok teh pan ditewak urang mah atuh kanyahoan pan kudu boga ieu mah teu ya Allah tawadu eta kotok sasada beureun dan aya beureun parantina nyaho teh kieu nyaho ngan moal dibikeun geus jadi pamalingan kabeh nyaho kula ge lamun kotok ditewak hayang ulah sasada ya tak kecil jalan surat ayu teh tareka make anu set ka dieu set moal sasada naon teh moal dibekeun ku aya sia tungtung mah engke becenah neuk nyobaan kanu sorangan kan kanu tatangga isuk mah aya anti da ulah sasada babari teh nyokot di dapur ka dieu set geus teu moal sasada ka jeung kumaha ge tah mun hayang ilmu eta mere ka aing sia ilmu pantama atuh 10 gram lah aduh aya parantina dah cokot ku jana pencit peti pencit nangtung deui cokot nangtung deui eta mah kotok kalau ngomong nya teh engke heuda sorot teh make batere disorot kakarak ieuna doang nu pegat ieuna encan karak kedasa etik doang kalau ngomongnya ku anjing pencit teh cek teh lain masalah lo ngomong ieu satan lah nu kotok kada masalah pencit aju terus dalalar belum henteu embung aing mah mencit 2 kali kos beuh masalah senyana mencit 2 kali ge nu teu meunang lamun leumpang ieu mah kancan leumpang sia bisaan bae sia tak santri nyeun hukum sorangan goblok atuh dipencit 2 kali teu sah ya kayahoan nya barang zat langtung bae kieu tah korenganan ieu encan pegat urat marina eta sih ada urang mencit kotok cit embe ge sarua cit embe nu parah mah waktu korban teh pernah terjadi sapi Australia nu beude teh ipecit set kurang hebat beureun tanagana kurang hebat anu nyekelanana pan aya ke aturan-aturanna di dieu akhirna begitu diangkat set udang sapi korenganan encan selesai
kakarak hulkumna doang marina encan. Atuh sapi lempang bae biasa gitu. Bener laporan ke kula di perumahan. Bagaimana cenah tuh Pak Kiai ada sapi gini gitu. Siapa yang motongnya? Si anu gitu. Haram. Waduh sayang amat ya Kiai. Ya itu bukan masalah sayangi haram enggak boleh, harus sekaligus. Nyana kayak gitu bae tuh. Aduh sama pae bangka. Pae mah pae ngan pisah. Bae bangka. Diarintip tah ku tukang Padang. Beureun mun eueuh dicokot bae nyana mah. Waktu dicacag besi dicokot ku restoran-restoran. Terjadi eta. Ya Allah ya Rabb bentak hati-hati mencit wa zakatu kulli hayawani qadaru alaih biqati kullil hulqum megatkeun sakabeh ulah aya anu tersisa sakabeh hulqumna nyaeta enggon kaluarna napas wal maris sakabeh marina wa majratam enggon lempangna kadaharan kudu pegat kabeh sing hade nu mantak pepejitan teh nya urang perhatikeun besi ieu pepejitan urang teu sah adapun eta mah maca bismillah sunah adap kiblat sunah eta tan wajibna mata megatkeun hulkum jeung marina wa yastahabu qatul wadajaini jeung disunahkeun dimegatkeun dua otot ieu mawahuma irqan pisofata unuki dua otot anu aya dina latar pundukna di pundukna teh kieu tadi dieu kapanaya urat dua eta manu kos kitu ngaranna wadajaen dua urat nu aya di tukang di dieu tah dua urat gede malah mah anu aya dina latar dua guluna beheungna di dieu ai tadi makan di dieu set ieu hulkumna di dieu mari ieu mah di dieu ta eta teu kudu pegat mah masalah ngan sunah dipegatkeun ka Abah. Mantak tak tadi kula dipagaan tah ku Abah. Kieu cenah teh mencet kotok kieu. Cekal tah huluna tah. Tah ieu beunna tah. Kadieun kabeh geura. Jeung tukang-tukangna kurang cenah kahareupeun deui. Pencet deui pencet. Dipagahan tah ieu tah otot nu ieu cenah kahareukeun. Set. Dikumpul kabeh. Geus pokona kieu ku hari mah ieu. Balik ngaji iya siapa sok ngaji seri harese mah bunga murid nararakal jasa lain maksudnya datang ke imah marah kotok hiji saurang hiji ke imah maksudnya belajar mencit kayak di pencit ada kotoknya benten dan di dia belajar mencit mulai mencit kotok belajar di Abah mantak sok digerokeun teh ku ibu teh almarhumah gerokeun nah mencit kotok oh ya geus dipagahan set babari pencet gitu ti Abah eta kahareupeun di sekaligus sekali lamun henteu beunang kabeh otomatis puterkeun set mun teu kapanggih engke ge paregat kabeh. Nah, eta mah sakadar sunah wadajaen anu wajibna mah hulkum jeung marina. Adapun wadajaen dua urat anu aya di tukang di dieu eta mah ngan sakadar sunah. Henteu jeung masalah. An sunah dikahareukeun sat eta puterkeun. Tinggal malah mah aya nu muter jasa kabeh gitu tah. Tinggal eta doang tah naonna karang-karangna tinggal beuheungna geus kitu eta.
teu kudu gitu. Ya lamun urang geus diajar mah set geus kan beres. Nah, suwala tabahu lamun aya jelema mencit hayawan hayam misalna mencitna teh min qapahuti ara tukangna aju teu dilanjutkeun ka arah hareupna mencit kotok di tukangna lain di hareupna tukangna begitu set doraka atuh nu kudu dipegatkeun nu hareupna kunaon anu tukang doraka aso nah geus pain asrama kalamun gegeran si jelema teh kana ngalanjutkeun pepencitanana kemudian kumanehanana disempingkeun dipegatkeun hulkum jeung marina dalam keayaan aya keneh hayatun mustaqirohna atuh halal aya jelema mencit kotok di tukangna eta kapan tambah lain paranti mencit tukang tamah. Nah, dilepaskan misalnya, can dipencit eta kotok teh. Lamun kurang ketinggali jeng, eta mah tukangna pencit deui. Lain pencit deui emang eta mencan ngaran mencit. Encan ngaran mencit mah lantaran di tukangna. Tak kurang kadeuleu ieu kotok teh ieu. Encan ka pencit gegeran kurang hareupna hulkum jeung marina. Begitu dipencit gagelep kene atawa muncrat kene tanda aya hayat mustaqirohan getina muncrat kene aya hayat mustaqirohan halal tapi lamun kieu mah ya pencit tukangna dipencit sak atuh kotokan ya ngaran di lukaan mah kan teu kebal goleang kadeu ieu mencit kotok ieu ai atuh sih mencit si tukangna coba goblok sih becit coba arep nah tuh becit mata ieu tah coba kada besok dipencit gadiakeun deui geus ngaleh-leh kotokna begitu ku urang dipencit getih geus teu mancer atawa geus teu kakelepekan bangke eta mah bangke tah naon bedana jeung kieu ya embe ku urang teh kuari di sumpungan sukuna beda beda tapi akur kuari mah embe di sumpungan we sukuna ya pencit kuari tuh sukuna ye sukuna embe normal ye mah embe kan pincrang aya nu kuat teh embe teh mun tatanya sering wiridan meureun kuat lamun embe nambe kampung malah tadina sekolah sanawiyah meureun embena teu pernah wiridan kan teu kuat daya tubuh teu kuat ya gagolepa pencit cek urang teh atuh eta embe hook karunya pencit urang ternyata getihna geus teu muncrat nyanana geus teu ngagelepek bangke tapi lamun begitu di sumpungan sukuna lembangnya data pincang ya otomatis kebal mah kalau keluar getih ya ngaleh-leh apalagi kurang pencit begitu dipencit masih muncrat aya hayat mustaqirohan berarti didinya aya hayat mustaqirohan pencit atau galepek halal tuh ya mantak aku rejeng naon karana katabrak aya kotor katabrak motor buat ulah waka dipencit tutupan heula sebab eta besi kagusur ku eta gara-gara eta paeh biasa tutupan lah buka pencit
pencit geus ngaleh-leh getihna geus teu mancer dibalangkeun cicing be bangke. Namun ku urang dipencit teu mancer keneh set atau kekelepekan halah dahar teh kata tangga imam dia pak semua gitu aing besi tah mang berarti teh budak teh mang dah ieu kotok dibikin ka kula emang kudan tabrak aja dipencit aya hayat mustaqirohan ke da aya mancer pan dibikeun henteu lah jeung ente bae ji babarengan ju urang da embung mang teh jelema teh bangun mun normal mah nya ge beuki nah ulah mang ulah geus set aya hayat mustaqirohan teh artina masih hirup normal tandana mancer atawa robah-robah gegelepekan tah geus lamun dipencit tukangna encan kaasup mencit geus kasimpulanana lamun aya jelema mencit kotok tukangna di dieuna ju teu paeh-paeh pencit deui lain pencit teh emang encan kaasup mencit lain mencit 2 kali ulah soteh mencit 2 kali engke dihareup bakal dicaritakeun mun dipencit dihareup bencit dihareup sakali set ngagelepek atawa pesona tumpul atawa geus bae disangka geus sempurna lepas barang di deuleu encan rapi pencit deui 2 kali bangke teu meunang mencit 2 kali kecuali ganti peso teh kieu kotok ya je manteu teu rap sia merek peso ka aing lain nu seukeut itu peso tarangau goblok kadang peso nu seukeut da ieu ulah waka diangkat nu peso ieu tah ulah waka diangkat kadang pesona kadang tak peso ka dieu geus set karak angkat karak ieu lamun kieu peso pan itu teurak ya ih mana bicara nyokot teh ka dieu kan beurang tata cara mencit Masya Allah abe halal itu abe halal hararese jasa ieu aduh mantak ulah dibikeun ka budak besi budak can nyahoeun mencit ulah dibikeun mencit kotok anu lilinieun atuh lilinieun mah pun boro-boro mencit kotok ngasupkeun kana jarum kan kikieuhan bae teh teu bisa badak cek kolot baheula mah lamun sia lilinieun nyekel nyai ge kolot baheula eta baheula kan loba lenyai tadi imah di imah cekel ku sia set kieu-kieu cekel kuno kenca sok geura capoe 2 poe moal lilinieun eta tarekah kolot Masya Allah mana yang kieu bae lilinieun mapan kieu naning lini beneran jeung lilinieun nyekel nyai pak bisa ngasupkeun benang tak komo mencit kotok mah nya ulah jadi kudu normal sekali deui mun we jelema mencit hewan misalna hayam dipencit dina tonggongna artina belah tukangna eta teh encan kaasup mencit lamun teh mah kotok dilepaskeun haju katingali kurang bohewel teu bohewel tak bahasa urang mana teu bohewel jadi kadeuleu kurang wah ieu luka ieu bohewel teh parah nah gegeraan kurang dipencit deui dipegatkeun hulkum jeung barina aya keneh hayat mustaqirohan tanda aya keneh hayat mustaqiroh mancer keneh tanda aya hayat mustaqiroh gegelepekan Allah wa illa fala lamun henteu aya hayat mustaqirohan kaya nih begitu ku urang katingali aya ayam bohewel tukangna tawa domba pencit ku urang dipegatkeun hulkum jeung marina ternyata ieu getihna teh geus teu mancer geus ngeclak atawa geus teu robah sama sekali kalah eta mah teu halal bangke ngaranna wa kadza
idkhulu sikinin bi uzunnis salabin kitu kene termasuk kana ta'ala ngasupkeun sikin ngasupkeun pesok kana ceuli care ya subkeun pesok kana ceuli care nah ieu ge sarua bae teu halal nu kos kitu sebab lain pepencitan biasa wa yusanu wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Wallahu a'lamu bimaradil khul ngalap sirah Muhammad min amwalihim saking pirang-pirang hartane qaumun akharun sadaqatan sadaqah tatahirum kang nyucikeun ya sadaqahum qaumun akharun wa tuzakihim ngebersihkeun ya sadaqah qaumun akharun biha kalawan sadaqah min dzunubihim saking pirang-pirang dosana ya kaum fa akhadha maka ngalap ya kang Nabi suruh amwalihim sepertelu pirang-pirang hartane kaum wa tasaddaqalan yadakokeun ya kangjeng Nabi biha kalawan suruh amwalihim wasalli lan ngadua sira Muhammad alaihim ingatese qaul ay ud'u lahum tegese ngaduakeun sira Muhammad lahum kadeko inna salataka in satuhun doa sira sakanun iku nentremkeun iku nenangkeun rahmatun tegese rahmat lahum kadue kaum wagilalan den ucapkeun apa tumaninatun yaiku katenangan biqabuli taubatihim kalawan den terima tobat ya qaumun akhar wallahu lan uti Gusti Allah sami'u iku kang maha ngarungu alim tur kang maha uri. Alam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah التواب الرحيم والله أعلم بمراد ألم يعلموا أن التوراة والرؤيا قوم آخرون أن الله إن ستuni Gusti Allah yaqbalu iku narima ya Allah taubata ing tobat an ibadi saking pirang-pirang hambane Allah ya khudulan narima ya Allah yaqbalu
Gesanarima ya Allah sadaqatin sakah sadaqan Allah alamin satun Allah wa Allah tawwab iku kang sangat menerima tobat ala ibadihi ngatas pirang-pirang hamba Allah dikabuli taubatilum kalawan dan terima taubat ibad ar-rahim turkang ngolas bihim kalawan ibad wal istifham lan utai istifham lit taqrir kumedakeun kada taqrir wal qasdu bihi lan utawi kang den sejabihi kalawan istifham tahijuhum ila taubati was shadaqati iku ngagerakeun kaum maring tobat lan sedekah tobat lan sedekah. Ngalanjutkeun caritaan para munafikin anu kamari geus dicaritakeun aya munafik para munafikin badawi lemburan leuweungan aya munafikin kotaan wa mimman haulakum minal arabi munafiqun leuweungan aya deui kotaan urang kota wa min ahlil madinati maradu ala nifaq wah haram munafik datang ka ayeuna urang lembur loba munafikin orang kota ngajabret sigana we hungkul malah lancrit kopeahna bajuna bararagus soregana di kolbu nama munafik ya Allah ya Rabb Gusti Allah bahkan aya sebahagian sahabat anu ketika Kangjeng Nabi perang Tabuknya na teu milu nu mantak teu milu teh lantaran kabong broy ku urusan dunia teh teu kaburu ngalaksanakeun perang beserta Kangjeng Nabi padahal waktu perang Badar mamilu padahal perang-perang nu lain milu lain munafiknya saha eta teh nu kamari teh abdi lubana jeung rekan-rekanna tiluan ceuk sakaol mah 7 anu maranehanana langsung ketika Kangjeng Nabi katingali bendueunana teh dianggap munafik atuh disambarutkeun rempan teu meunang pangampura ti Gusti Allah abdi lubanah jeung rekan-rekanna teh manehanana langsung datang ka Masjid Madinah nalian maneh alian di tihang maksudna naon hayang langsung ku Gusti Allah hayang langsung dibuka ku Kangjeng Nabi bahwanya nama janten munafik sakadar yewe kabong broy ku dunya teu kaburu ayeuna perang kos kitu meureun diurang di Ambalaya teu kaburu berjamaah lantaran ngurusan motor teu kaburu ngaji lantaran ngurusan mobil teu kaburu beribadahan peribadan komo mun carita tahajud mah nu kaburu hiji-hiji aca teu kaburu tahajud mah datang ka paeh eunap ngadenge tahajud teh nyaho ngaran teh nyaho rupa aduh teu kaburu urang teh eta naon teh nu badag teu kaburu teh ku berbagai urusan urusan lah teu pira aya sakalina hudang ti penting teh sakumaha di mana ieu si dunya aya keneh teh leng-lengan insyaallah cak batur jalan tahajud tentrem nyai mah puyeng salah tak kiai cekeun cenah tentrem ja puyeng teu kadeuleu malah nanya-nya ka pamajikan aing sing ngareupna naon Kak ya aing diuk nya ngarepan je Kak geus ka ulah tahajud Kak Kakak stres Kak aing ngarep mana
nyawa arah. Apo budak bapak tahajud datang ka nyawa arah sagala. Sakalina tahajud kodona bang. Hees ti isuk datang ka zuhur, di zuhur datang ka asar. Ka pesing ge ti lo kieu-kieu teuing ka. Aya ge cenah anu sok hees bae mah pesing. Lalu omong ge kana aing puyeng ge penting di tahajud diulah ka ulah tahajud. Dunia ajur kakak tahajud. Pasar sepi, majelis sepi, gara-gara tahajud. Tahajud maka ke pasar biasa, ke majelis biasa. Ya maka kamu menjadi imam Jumat mah peret sama Jumat. Gara-gara tahajud. Teu kuat. Aya naon tadi diri urang? Aya naon tadi diri urang ulah ka wali heulanan. Ulah ka para solihin heulanan. Jabejana mang anu ja kiai anu basering tahajud ja biasa bae kok diri urang teu kuateun tahajud. Aya naon sih daharna baakur ja. Minum nama akur bahkan lobaan urang bawa. Tapi kok teu kuateun? Ieu tah aya reged-reged aya di awak urang. Datang ke urang mah lamun teu tahajud teu boga pikiran naon biasa bae. Pan anu biasa tahajud bae lamun penting teu tahajud teh ngalamun bae. Ka kunaon bangun ngalamun bae aduh aya naon ya keur penting teh tahajud geus lah kan geus bae kae isu penting tahajud deui lain kitu pan poe mah teu bisa balik deui neng beuh penting tadi kakak teh tahajud meureun engke di akhirat tulisanana teu perlu penting eta teh kosong aduh kakak bingung batur mah kan datang ka kos kitu urang mah datang ka kuari teu boga pikiran kos kitu adena aing keur penting teu hudang. Alhamdulillah cenghar. Oh mun hudang mah aing leuleus. Nuhun ka Gusti goblok da coba eta. Aturan hadena ge. Ya Allah ya Rabb. Jauh. Jauh jasa. Tah. Ieu kan nyana kitu nalian maneh. Eta bapan wa qaumun akharuna anu i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan shaliha wa akhar sayyi'a. Gara lain munafik. Nyana mangan sakadar ngaku berdosa nyamperkeun amal soleh jeung amal kurang bagus. Lantaran tadina teh kabongbroy ku urusan-urusan dunia. Asallahu ayatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Nalian maneh nyana di masjid salat. Ayeuna aya tah kanjeng langsung ka engkus jam 3 seserian aya naon tuan ku seserian Allah ngahampura ka abi lubanah jeung rekan-rekan alhamdulillah beunang teu kula ngabejaan ka tunteunna naon ngabejaan malos ka ditu di isuk ge bakal dibejaan ku kalau henteu kula mah karunya bae nyana geus kieu bae ditihang teh hayang menta pangampura ti Gusti Allah encan aya keneh bae Gusti encan sok atuh jam 3 keneh gegeran bae bilubana Gusti seserian tadi di imah kaula aya naon Allah geus ngahampura ka anjeun teh geus kula bukanya moal ulah dibuka ku sasaha cek cenah ieu mah kecuali langsung ku Kanjeng Rasul dibukana ulah aya nu muka ulah ieu mah geus lamun bener-bener ieu diampura Kanjeng Rasul langsung nu mukana masyaallah kan Kanjeng Rasul subuh kadinya senyum-senyum manehanana tungkul nah langsung dibuka ku Kanjeng bari diomong bahwa anjeun menang pangampura ti Gusti Allah senyum seri tetapi ngeletek bae di jero hate jang tebusanana kumaha langsung beres salat subuh isuk-isuk menghadap ya Rasulullah hadhihi amwaluna allati khalafatna anka khudha fatasaddaq biha wa tahhir wastaghfir lana Gusti Rasul ieu harta abdi anu ngaganggu kana teu milu abdi perang teh ieu harta abdi ieu nyanggakeun sadayana
njagakeun ka Gusti ieu harta anu ngaganggu kana keberangkatan abdi perang gara-gara ieu ku ayana sakitu mangga bae sodakohkeun ku Gusti ka saha bae bersihkeun diri abdi tang mentakeun hampura doakeun abdi tah ieu hartana cek Gusti Rasul ma umirtu an akhudha min amwalikum sayan kaulah henteu dititah setik ketika can nyokot harta atuh urusan hampura urusan Allah urusan harta mah urusan harta maneh lamun datang jelema ka urang Waalaikumsalam mawa sakarung duit naon eta ieu duit ieu mah geus cokot bae nu ngaganggu kana salat-salat abdi jeung ieu mah geus bae tah sedekah-sedekahkeun je aya kene teh eueuh urang mah goblok kiai tolol tah urang mah mun bisa mah 2 karung ulah sakarung eueuh perintah eueuh naon ai Kangjeng Rasul bapan keheula cek Kangjeng Rasul moal sambarangan sebab kaulah teu dititah nyokot kos kieu ma umirtu an akhudha min amwalikum syai'an teu dititah nyokot harta urusan tobat bae dan keula maka turunlah ayat khudh min amwalihim shadaqah ya Allah turun malaikat Jibril mau ayat ya Muhammad khudh cokot ku anjeun min amwalihim ti harta-hartana eta kaum nu tadi abi lubana beserta rekan jadikan sebagai sedekah tutahhiruhum wa tuzakihim biha anu bisa ngabersihan dirina nyucikeun dirina washolli alaihim doakeun marehna butuh doa lantaran inna sholataka sakadul lahum doa anjeun teh ngajadikeun katenteman ketenangan jang maranehanana instruksi langsung di Gusti Allah bantak cek Kangjeng gade cek Kangjeng teh aya instruksi ti Gusti Allah kudu dicokot ngan dicokotna sulusa amwalihi seperti lu berarti lain zakat zakat mah kapan lain kitu ieu mah dicokot teh seperti lu disodakohkeun ku Kangjeng jangan bersihan dirina anu tatadina manehanana api lain anu tatadina aplen anu tatadina tenang-tenang anu tatadina goplah nah iya dicokot seperti lina jang ngabersihan dirina tuh dibata kurang jang ngabersihkan diri teh sodako loba jelema nu muriang parah dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager nah meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager bisa etik teh jelema nu kos kitu entah tadi da ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep bae pusing bae sedekah cager urang mah teu percaya sih cenah kiai ya kunaon hiji awak ge garuse bae maju nomor kedua